Iya jualan atau sedekah nanya ya meja udah harganya 5 ribuan aya di kieu coy. Ya Allah, benar-benar emang kaget ya mah pasti tanyakan ke si ibu nanti bener 5 ribuan baru dak cenah geus make pangsit ya oge 5 ribuan teh. Benar-benar merasakan ya mana negara kieu conte cenah si ibu nanti bisa nepikeun ka level 5 cenah lamun kuat mah. Alang tinggal teh alas nya anan ieu mah 5 ribu dikuatkeun ka salakoh ieu baru dak. Ijik mah 50 juta kali baru dak kieu teh mending ngeunah-ngeunah coy. Cibu mun teh lain ada hungkul kitu sila-sila teh ya amis aya hasil mah ya guri wah ngeunah pisan baru dak. Ieu mah mau bakal 10 ribu oge atuh wareg bisa menang 2 porsi heueuh. Tapi dah walaupun 5 ribuan oge ieu si porsiana nah hijau ge geus loba kitu cek kami mah. Jeli asina tuh waduh ha. Temen ngeunah pisan. Bete si ibu na ge jualan dimsum harga teh 10 ribuan geus menang genep kieu. Aduh kan ya temen ngeunah pisan. Atuh walaupun si kami tukang kadaharan ulada oge tapi tara bau kelek geus kami mah selalu pakai good body odor dari Black List. Atuh walaupun pakai sekali juga good body odor ini mah bisa sampai 3 hari baru makan